Tinggal ngadon sare tinggal naik naon ka kebon cara rape tinggal juga we sare menang rezeki. Lah sare heula karena budak ieu mah anjing. Cimat pusaka aing ieu kada leungit euy nu menak ngahasilkeun rezeki teh ieu. Sagawe ayeuna gawe. Ieu sare heula aing. Allahu Akbar, anjing karena kabayan kemana tagawe kumate kebon masih barala bomorol di sawu semuanya kabayan tuh deh eta budak si kabayan mah molor budak euy. Anjing. Naon itu kada dewa sampai dewek tinggalan. Iya tadi tagawe ku emang adon molor. Atuh kedeung heula gawe mah. Leuseuh, pan leupak ari teh leuseuh. Buru gawe. Kedeung. Monyet teh mantuk sia ngarutukeun we aing. Mantuk ke mana? Nah, moe ka ditulin sama. Menang main bola tadi budak ngajakan ka aing. Budakna. Santai atuh monyet we. Buru gawe kayak mah ka dieu mantan sia mah daripada jatah daang. Nanti heula atuh nyike nyusul. Emang ka dieu lah. Enam. Jore sia mantau gawe nek lanjutkeun deui ngimpi da Mengganggu kenikmatan aing sih teh. Pas kabayan nih gila. Bawa molor deui gila. Budak ngeduh teuing. Par euy tadi si Asep teh mawa sangu teh nya euy. Sep. Mau sangu teh, Sep. Mau sangu tuh. Goblok sia gawe teh mawa sangu, ba pan berlapar aing ge. Sangu we, gadang hantu goblok sia kabayan. Ini mana euy tadi murah. Iya, teh mantap. Saka aing teh. Anjing mantap pernah budak ieu mah. Wis tinggal yang kejo ieu mah lah, tinggal yang kejona ieu mah euy. Oh, kejo teh sia teh. Siap kejo tah cabutan. Goblok ting sia mah ih, hidang Kabutan. Kemak ka dieu mau sangu. Itu apa nih teh? Tahan aing gawe heula buru. Mate goblok. Aing ge gawe. Gawe wae tinggal leuseuh tinggal beunghar moal tinggal ngariripu we aing ting mah teh. Mau gawe bae atuh saya tinggalan ngariripu. Beunghar moal tinggalan saurang teh jadi itu juga piting kieu juga bulu kelek emak tinggalan Panas gawe ini adalah mah beunghar ai sia. Iya hanek beunghar. Saya ngobrol lah tuh kuat tadi bilang sare. Sia. Cuman mantuk itu. Ngobrol lah. Wah molor deui sia. Mah. Lah
tinggal gara rawe wae yang si Asep teh mini lalu tuh bukan moal tinggal yang kitu wae jeung kitu jeung diuk teh belum si Asep mah itu tapi aing lapar kieu tinggal lah si emak da mini lila bang pengantiran. Wah emang saya tuh mantap sudah mere jadi. Woi, kemana maneh? Kemana? Solo. Adieu lah tuh diuk lah diuk ka dieu. Sunah. Diuk. Ada aja. Naon maksud teh mana? Ngalas dulu. Sakit tuh mau matak jadi duit di sini mah. Tuhan pangalakeun ku sia tuh. Aing boga sulap ya nek di ladenan malah ku sia. Sulap naon? Kayak ku aing bejaana. Ya aing boga jimat pusaka ya. Saya jauh aing nyobong. Mana? Tah, tuh deuleu ku sia tah. Tumprakeun ku aing. Naon ieu? Kertas? Siapa mau nyahubung sila ieu? Sia teh aya isian tah anu matak menikmatkan. Kan maneh teh kudu aya syaratna tah. Naon syaratna? Bawa kejo jeung daging ayam jeung cai eta anu maca kaluar bijil dina ieu teh. Bener. Bener tina mah tanyakeun ka Mbah engge meunang ieu teh mahal. Kudu diamalkeun cenah kebobaturan. Heuh nam cokot. Kasulu bawa sing adat mah sia deula. Nam, kasulu bawa. Lah lebok teh sia ku aing katipu meunang kejo aing daripada si Asep gawe wae tinggalan. Niwa keberhasilan dulu aing. Kebayan kemana aing angan kebun 2 hektar dan tidak ngumpul terbalik deui. Tadi si emak aing ge sarua lapar gula wae pakung dah. Udah aing. Itu nyokot kejo teh lila. Jauh sugan nih mahna teh. Ge bangkundang nipu ge aing ada pinter pada si Asep gawe we. Aing katipu apaan teu nya securiga aing euy. Buru gawat terus. Oh, kejo mah seblak kayak begitu. Ini sebelah ngeunah teh ikut bieu kieu. Goblok 2020 teh nyawa seblak. Tah geus sehakan ku sia. Paleje ke urang masalahnya keur karuku nyeker nu ngadaguan itu. Atuh teh bagian karun hakan ku sia we atuh. Beureun ngadat ka aing. Kudu mah kejo sia ka dieu. Ah menurut deui ngatur-atur eta mah. Geus urang nek mangkat teh mikeun ieu ka Mbah heuh. Eta kertas teh daguan peureum sabari peureum malah tereh bijil. Aing mangkat loh. Ayeuna pereumna. Tun hareup. Ya ayeuna tuh ieu. Madang ayeuna melah. Iya, naonnya sebelah ini tinggal sebelah berarti ah. Anjing mantap. Oh, jika cek kebo ini bere cai kos kieu anjing teu arah apa. Anjir, mantap. Sebelah lah. Nah anjing nikmat asa di surga. Anjing ngeunah aing euy. Kadang ngamal ka aing Sep. Dating tuman mesti taku teh. Daek wae tinggal warek ka aing sama tuh aing menang nikmat ninganan. Meunah ieu mah. Banyak mun si Asep mah nikmatna dunia aing mah. Si kebayan kemana aing? Bongor deui di sawah ya. Percayalah aing ah. Monyet teh. Bayan. Man, kabayan teh. Naon ieu teh? Emang ieu di dieu naon? Ngadaguan si kabayan cenah kurang teh di bara ieu teh adaguan beureum. Urang teh mau seblak, geus bieu seblakna. Naon kos kitu? Teuing cenah kieu ge aya usian. Aing di bara ieu si kabayan. Ieu mah paranti gegerek si kabayan atuh. Teh mah katipu. Katipu? Goblok sugan. Lalu urang teh si kabayana aing teh tadi gawe. Mau kemana si kabayan teh? Sebeuh euy, cenah listrik deui nya ah. Ini teh nang modal. Ceun ah. Kitu cai naon berarti ah. Anjing. Ngeunah amis euy, mang ngeunah euy. Mang si Iwang ada teh sebenarnya meunang rezeki deui mangkat ya.
Saya pernah balik bayan nyawa kantung kemana mah goblok udah kita deh pahala itu sudah si kabayan tuh udah kayu kabayan Alah eta mah rezeki euy saing beurna euy. ceng jauh lah kabur goblok kabayan 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 siap kabayan iya kok belum peluman ada gue di eta Jeruk monyet. ayo buru ah ayo ayo